Nah, mana itu sekolah? Nah gitu. Ya, di Batur mah aya nu teu bisa sekolah, pedah ekonomina rendah. Dekat siapa yang sekolah teh? Aya nu sekolah tapi jalanna lewat leuweung. Maneh tinggal ti Sorodot, nyampe ke sekolah teh. Nah, di sekolah. Naon sih dah no poe Minggu. Nyana mun ngomong di tadi aing capek-capek ngomong panjang lebar, goblok teh. Itu salah. Teuing budak anyar meureun. Teuing aing ge kakrek manggi. Wid, itu tadi saha nu duaan lempang? Teuing orang kota meureun. Dak mangrewah meureun. Padu bae. Isik aing mah. Lain. Orang samperkeun hayu uang ditanya. Ditanya, emang wartawan. Dah, geus dah. Aing mau ngilunya ributem euy. Oh, Sama teh ka aing teh goblok. Oke samperkeun. Iya. Apa? Atuh aing disangka bapana. Apa? Nyaho apa henteu? Si Pail macan pernah ke kotanya. Acan, aing maneh geus? Nyanggeus lah. Kemana? Kota Manggo. Goblok, eta mah ngurusin kene. Aduh. Emang ngadon ki. Woi, kok malah libut sih? Lu ngomong apa sih? Mana? Buruan, ayah aku nungguin nih. Oh, jadi mana anyar di dianya? Ngertiin ngomong apa sih? Iya pakai terasa cok. Oh, bener. Sok iya ngomong lagi. Cik mana? Aku pelangi. Apa lain mah lain orang Sunda goblok. Orang Sunda. Lah, eta ngerti. Udah, buang tuh aja, ayo nih. Oh, ternyata kamu di sini. Kayak sinetron Indosiar. Shan. Ih, kayak sinetron Indosiar. Shan. Ih, kayak Indosiar. Tadi kamu di mana? Posisi. Kamu di mana kamu? Shan. Shan. Budak mangrewah meureun. Shan. Ih, si aing mah. Shan. Shan.